Filter setengah. Oh, filter mah. Samsung tuh. Samsung awal sewa. Baru mau tidak ngerokok ya Jim. Masuk kurang tuh. Oh, tidak ngerokok. Niat dagang teh. Ada bako doang, ngerokok mah tidak dagang. Alina ya nu meuli. Naon mau. Esen yang ngaranna rezeki mah tuh. Alhamdulillah teh sia-sia ngorok dulu teh. Kopi ah. Tuh. Salam. Yang kopi dong Mang ih. Oh, hidung siap. Alhamdulillah yang meuli. Asuban kamar ingetan dibayar. Jang kopinya jang. Di itu dia kan di situ. Tempat abang ada. Biasa di sini. Di mana jang puting-puting dia? Dia tas ngerap dulu tadi di sawah. Alhamdulillah menang rezeki, jadi mampir ka dia. Atau alhamdulillah menang rezeki mah jang. Kamu malah mati suku nu meuli. Aya sakalinya nu meuli. Nyaon eueuh. Minta solusi nanti deh. Orang teh berame deui. Ujung kontangan dibayar orang teh. Nyawa itu jang. Cuma tuh Mang ngaranna usaha. Da rezeki mah geus aya nu ngatur. Intina mah kudu ikhtiar, sabar, jeung tawakal. Sabar mangga sabar. Ikhtiar, tawakal. Tapi nomor kopi nanti manten. Diinumnya Mang. Ayo. Arek nanyakeun bako nu kamari nih, anu Mang Bidin. Terus anu keur penting geus beak sudaan. Naik mayar apa ngutang ieu teh? Meuli atuh Mang sekalian mayar nu kamari dengan kurang 1.000. Oh, habis beres itu. Itu nyokotnya lah bakona. Ayo siap. Udah minum kopi teh ini. Udah haus Mang tadi tas ngerok belut. Udah ayo teh. Bakona teh. Oh. Jadi sabar aeun ya Mang, jeung anu kamari kurang 1.000. Bako hiji 20.000, kopi 3.000, jeung nu kamari 1.000, jadi 24 kabehna. Oh, 24 ya Mang. Duh, Mang kurang nih ya 20.000. Unggal. Ini kurang 4.000 meureun. Oh Mang. Si bante naik mayar kamari hutang 1.000. Mending malah nambahan 4.000. Geus kajeun lah. Ngapok ka Dede. Kalem. Coba iya. Catet. Ayo Mang, balik lah. Ayo, siap. Yo. Ampun dulur. Di anu meuli mayar hutang 1.000. Begitu malah nambahan 4.000. Kumaha tuh ya? Sekali aya rezeki ngan dihutang, dihutang. Mendingan nutup lah. Lumayan 20.000 ge. Era lupa RT. Kenapa pacaran?
Mamanya latak.